jalan rusak, sekolahan ambruk, jembatan runtuh, eta sabab korupsi. Kabupaten Bogor, Jawa Barat, ayeuna nuju diganggayong ku rupa-rupa masalah. Di antarana masalah korupsi. Ya korupsi teh ngabaut anggota DPRD Jabar di sejumlah daerah pemilihan tidak dapil kaasup di Kabupaten Bogor eta di Partai Golkar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Pangdeui Sangsim Abdi pun Jasipudin dina channel nu umumna ngabahas bahasa sareng budaya Sunda. Sobat YouTube sadayana, dina Abdi bade ngabahas ngeunaan kasus korupsi di Jawa Barat nu pakait oge sareng Kabupaten Bogor. Sakumaha anu parantos diwatahkeun di rupa-rupa media, kalabat media Inilah Koran, Pikiran Rakyat, sanes-sanesna. Kamari 25 Mei 2021 parantos aya sidang di Pengadilan Bandung nu ngajagrakeun Abdul Rojak, mantan anggota DPRD Jabar periode 2014-2018 di Partai Golkar. Kamari rupa sabaraha anggota DPRD Jabar mantanna urut 2014-2019 dihadirkeun di pengadilan. Di antarana aya Pak Hidayat Royani. Pak Hidayat Royani teh mantan anggota DPRD Jabar di Dapil Kabupaten Bogor. Dina sidangna Pak Hidayat Royani ngungkapkeun, nembrakeun anjeunna nampi duit narima atos gedena 510 juta di Pak Abdul Rojak. Abdul Rojak rukun gawe jeung pengusaha di Indramayu Karsa. Naon kasusna? Nah ieu urang caritakeun kronologisna, jujutadana urang caritakeun. Jadi kieu sobat YouTube sadayana, di DPRD Jabar saban tahun aya nu disebut dana aspirasi, mangrupa bantuan keuangan ti Provinsi Jabar kanggo dapil, kanggo daerah pemilihanana. Ya. Misalnya kieu aya anggota dewan di Depok. Jadi DPRD Jabar tah ajeuna kan turun ke masyarakat, harima aspirasi tah eta aspirasi ti masyarakat teh misalnya pikeun ngawangun jalan, ngawangun sekolahan, madrasah, ajukeun proposal ka pemerintah provinsi. Di antara ngalewatan Bapeda, Badan Pembangunan Daerah. Tah kamari kaungkap dina sidang sabab jumlahing anggota DPRD Jabar ngajukeun proposal ka Bapeda Jabar ka provinsi pikeun bantuan keuangan dana aspirasi. Diungkapkeun tiap daerah, tiap anggota dewan satahun biasana kenging bantuan 10 miliar kanggo pembangunan di daerah masing-masing. Tah cek Pak Hidayat Royani anjeunna nampi dana aspirasi kanggo pangwangunan di Kabupaten Bogor, tapi jumlahna teu tangtu. Kadang naik, kadang turun. Umumna 10 miliar. Nah, eta bantuan aspirasi kanggo Kabupaten Bogor teh dipindahkeun ka Indramayu ngaliwatan Pak Abdul Rojak. Pak Abdul Rojak oge anggota DPRD Jabar di Partai Golkar. Nah, jadi ngajukan proposal kanggo bantuan keuangan dan aspirasi cair. Nah, eta bisa cair teh tapi dipindahkeun kuduna jang Kabupaten Bogor dipindahkeun ka Indramayu. Nah, tiap sing horeng lain saurang dua urang hungkul sejumlah anggota DPRD Jabar di erong kabupaten kota oge kitu. Ya. Dan aspirasina bantuan keuangan ke daerahna, pemilihanna, kabupaten kotana dialihkeun ke Indramayu. Pindahkeun. Tangtu wae eta sabab dipindahkeun teh si anggota dewana menang insentif ditawaran fee 3 nepi ka 5%. Nah, dina sidangna Pak Hidayat Royani di Dapil Kabupaten Bogor ngaku menang duit 510 juta. Tapi
eta duit di rojak teh digunakan pikeun kepentingan pilkada di Bogor sareng pileg nya pilkada 2018 pileg 2018 aku menang duit 510 juta tapi eta duit 510 juta teh terus dibalikeun deui ka KPK ka negara 150 juta saya sana dicicil sahut Pak Hidayat Royani di Partai Golkar itu ya jadi tiap daerah kudu nama ngabangun daerah itu bisa maju sebab aya dana 10 miliar teh tapi kusabab disalahgunakeun ya jadi kieu jalan ruksak sekolahan arabrug eta dina ieu kasus abdi muji saya salut ka Pak Hidayat Royani tos lukbrak tos nembrak tos terbuka dirina jujur sebab sakumaha kateranganna dina koran anjeunna sok sana saacan persidangan teh didatangan ku mantan pimpinanna ku Jarwade ulah nyebutkeun narima duit ulah nyebutkeun narima honor duit tina alihan dan aspirasi ka Indramayu tapi Hidayat Royani ngerasa berat akhirnya balaka we jujur bae tah sampada dikonfirmasi ka Jarwade cek Jarwade lain dirina nu nitah Hidayat Royani teu jujur teu narima duit tapi dirina Jarwade ge dititah ku anggota DPR Jabar sampai di Golkar oge mantan ketua DPD Golkar Jawa Barat nyaeta Pak Ade Barkah. Jadi Pak Hidayat Royani sacan sidang didatangan ku Jarwade. Harita waktu kejadian alih dan aspirasi Hidayat Royani sekretaris Golkar Kabupaten Bogor, Jarwade ketua Golkar Kabupaten Bogor. Itu tapi dina persidanganna Hidayat Royani lukbrak bagian anjeunna narima duit narima fee 510 juta. Hari cek si Rojak mah lebih bisa kitu. Tukang mana anu bener. Nah, saha anu salah, saha anu jujur eta bakal kaungkap di pengadilan Bandung. Nah, kitunya carita ngeunaan kasus nu ngabaut sajumlah anggota DPRD Jabar kaasup ti Dapil Kabupaten Bogor di antara ti Partai Golkar Pak Hidayat Royani nu pakait sareng pangusaha karsa di Indramayu. Sakacana kan Bupati Indramayu oge supendi terus ditewak KPK. Nah, gitulah. Jadi sobat YouTube sadayana salaresna pangwangunan di Jawa Barat teh seueur danana seueur atosna tapi ya kitu teh aya sajumlah oknum anu tenempatkeun dina posisi tenempatkeun amanahna pikeun pangwangunan di daerahna masing-masing. Sakitu hapunten upami aya kalepatan ieu data kami ungkapkeun dina sajumlahing informasi di media massa. Utamana di Inilah Koran, di pikiranrakyat.com, sanesna. Nuhun. Wabil taufiq wal hidayah, waridho wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Urip Sunda, urip.